Iya pamajikan muliakeun ieu. Ulah digagalak. Oh imah bikang beak digebugan. Usapan bikang mah usapan. Usap karak karungan. Ieu bikang mah muliakeun ieu. Masya Allah, jangan pernah menyakiti wanita. Lalaki nu ngahinakeun bikang bakal dihinakeun ku Allah, lalaki nu ngamuliakeun ka bikang bakal dimuliakeun ku Gusti Allah. Muliakeun awewe pamajikan. Ieu mah bisa nitah bae ka bikang. Sugih henteu. Mere duit ieu kaleman jasa. Oh, Masya Allah. Ieu salaki hayang ngopi bae ge, hayang ngopi aleman jasa. Mang suku gableg leungeun boga nyeduh sorangan ge. Sapira ngopi nyeduh sorangan, masa kawin 15 tahun kopi jeung gula teu nyaho. Betul. Tinggal nyeduh doang salaki aleman jasa, heran. Apa yang bisa kita lakukan sendiri lakukan ku sorangan. Ulah sok teu ka pamajikan, karunya pamajikan mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim tabarrukan bi dzikrih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah al-ayah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal khamsi amdan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Al hadis au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Allah Rabbul Izzati. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar urang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat, tabi'in, atba' tabi'in. Teristimewa segenap para guru, para habaib, para kiai, para ajengan. Wabil khusus Sahibul Ma'had Pondok Pesantren Babus Salam Kekersana Abah Asmawi, berikut seluruh para kiai, para habaib, terhilap Abah Daud Anhar, Abah Sofyan, Abah Taufik. Mudah-mudahan guru-guru urang oge terhilap Kakang Komarudin salaku kakak kelasim kuring kapungkur di Pondok Pesantren nu tadi parantos masih tausiah. Oge Kakori, Kang Haji Fikri, oge nusanesna, mudah-mudahan sing paranjang umurna amin, sing barokah ilmuna amin, disubur makmurkeun milik rezekina amin, serta mudah-mudahan ditangtayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin. Ya Allah ya Rabbal. Sepuh pini sepuh tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, sipil, militer, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, mudah-mudahan sadayana sami sing barokah hirupna amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa segenap jemaah nu hadir di pelataran Pondok Pesantren Babus Salam. Mudah-mudahan yang Allah takdirkan hadir kuari anu daek leumpang hadir dina peuting ayeuna, mudah-mudahan sing dicatat sebagai ahli surga amin. Mudah-mudahan nu hadir asup ka surga amin. Mudah-mudahan nu hadir jadi ahli surga amin. Ya Allah ya Rabbal. Nu jadi pertanyaan, hayang apa henteu ka surga? Hayang apa hayang jasa? Hayang cepet apa lambat? Mudah-mudahan kuberkahna kumpul urang, kuberkahna Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan lamun aya jamaah nu gering cager deui amin.
Nu dengdek jadi lempeng amin. Nu bloon jadi calakan amin. Nu balangsak jadi sugih amin. Nu aya cicilan aya nu mayarkeun amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Anu salakina tolol mudah-mudahan tobat amin. Nu pamajikanana copet sok nyokotan duit salaki mudah-mudahan tobat amin. Nu carang salat daek salat, nu tarang ngaji jadi daek ngaji, nu mitohana galak mudah-mudahan kontrakanana dibikeun amin. Nu main salat mudah-mudahan leungeunna bareuh amin. Nu main salat leungeunna bareuh amin. Nu main salat leungeunna bareuh amin. Ya Allah ya Rabbal modar sia tah. Aya jelema aya tolol. Mudah-mudahan orang kabehan diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Rasul yang diperjalankan oleh Allah di kota Mekah menuju kota Palestina, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, itu bukan sekedar perjalanan, tapi ada indikasi untuk mempercontohkan kepada kita itu adalah sebuah proses kehidupan. Maka Isra adalah proses kehidupan dan Mi'raj adalah tujuan dari kehidupan. Hakikatna urang kudu kapanggih jeung Allah Subhanahu wa taala. Matak hirup mah mang berproses. Henteu satiap anu beungeutna geulis salakina kudu kasep. Sabab loba kajadian bikangna geulis lalakina momonon. Aya tahu? Aya, momonon aya. Aya, alhamdulillahirabbil. Henteu satiap anu salakina kasep bikangna kudu geulis. Sabab loba bikangna geulis salakina kasep, horeng bikangna cucurut. Ternyata itu jadi ukuran Kang. Maka jangan pernah kecantikan seseorang dijadikan ukuran bahagia. Sehebat apapun wanita, sagelis-gelisna awewe lamun teu salat tujuan Allah dina hatena naon hartina, betul. Naon hartina mang beungeut geulis tilok salat. Jeuleu orang garudug luar biasa, nya jore nya tilok. Mang santri, sia mang santri ulah sok nyiaran bikang nu geulis mang santri. Kudu nguji ka beungeut. Naon sababna? Lamun beungeut pas-pasan bikang geulis fitnah karah. Pajar batur dipelet. Di mang santri mang bi tilok melet batur, lamun teu nyeri hate mah tilok. Ngan kadang-kadang santri osok dinyerikeun ku bikang. Karena mereka menganggap sebelah mata para santri hampura. Jangan pernah menyepelekan para santri. Pajarkeun leungeunna buduk hampura. Jangan pernah melihat dengan mata zahir, yang kita lihat buduk jeuleu ku mata batin. Itu adalah kaligrafi. Lain buduk eta. Oh, kaligrafi. Oh, pinuh ku kaligrafi. Matak kajelina bae teh dikobong, leungeunna budugan, korek, kudis, dikobong. Tangguhan ku ece, tangguhan ku bibi. 15 tahun yang akan datang. Ketika santri geus balik ka imahna masing-masing, santri geus boga imah masing-masing, geus boga majelis talim, jeleukeun ku urang. Lihatlah mereka, jeleukeun ku urang. Masya Allah, leuwih parah. Budug ngalobaan. Itu indah. Santri tanpa budug teu indah. Bagaikan urang ningali langit eueuh bintang, maka santri tanpa budug bagaikan langit tak berbintang. Cuak. Ya Allah. Dan itu seperti itu. Jangan pernah menyepelekan para santri. Ima kadang-kadang santri diciduhan, mencibir dengan masa depan mereka hampura. Masa depan teu diatur ku jabatan, masa depan teu diatur ku pagawean.
Berapa banyak jelema nu gawe di Akong 10 tahun datang ka kuari teu sugih-sugih. Aya tahu beuh? Aya ta loba? Loba tak kabeh? Bayangkeun gaji 5 juta UMR kali sabulan, kali 10 bulan karakeh 50 juta. Kali setahun karakeh 60 juta mun teu dahar teu ngarokok. Benernya? Kali 10 tahun kakarage 600 juta. Urang hees bae terus hees 10 tahun. Hudang-hudang menang gusuran. Hayo, mending gawe 10 tahun menang 600 juta, apa hees hudang-hudang ngejual masjid? Ternyata Mang Beunghar teu diatur ku pagawean. Can puguh nu gawe sugih, can puguh santri balangsak. Jeleukeun mana aya ustad balangsak, mana aya? Mana aya? Mana aya ustad balangsak moal aya moal. Ustad mah ieu sakali salat duha lamun sajadahna dibukakeun duitna gepokan. Nu sugih. Matak ulah nyepelekeun santri. Ih mun di lemur aya santri, bahagiakan mereka, muliakan mereka. Mun duit urang hayang barokah, Mang Haji ieu, bos di lembur, bos kontrakan, bos warung, santri lewat tanya ku urang, "Ceng, geus dar tancan sia?" Encan Mang Haji, "Hayang dar tante?" "Hayang." "Nyokot ka Padang." Oh jauh amat Mang Haji. Santri senangkeun, jangan pernah menyepelekan para santri. Imah santri di Ciduhan, cuy. Ketika santri terbakar hatinya, lempang ka sajadah, ditenden foto bikang, hayo cinta ditolak tasbih bertindak. Oh santri dilawan, masya Allah, mulai diwiridku santri. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukab syamsa wal li 11 kali ceng li saja. Cuy ciduhkeun ka foto ceng. Beres di Ciduhan, bikang nu nyiduhan diteangkeun deui ku santri. Datang deui ka bikang. Horeng tetep di Ciduhan. Datang deui ka guru. Guru, aya naon? Hijib teu manjur. Cak guruna, "Ceng, lain hijib teu manjur, beungeut sia kudu diservis." Nu matak akurkeun beungeut ieu kira-kira pantes moal ka bikang ieu. Ulah sok maksakeun, Ceng. Geus di Ciduhan mah ieu kami, ieu puyeng kami. Sebagai santri kami terluka, Ceng. Mata kula mengadoakeun santri-santri babu salam sing sararugih kabeh amin. Sing sugih kabehan amin. Mang santri kudu sugih jasa Mang santri. Lamun geus sugih Mang santri beli beko ulah pajero. Anu nyiduhan beko imahna ku Mang santri. Ya dalam artian senangkeun urang, tujuan urang teh Gusti Allah. Ulah nyiaran bikang geulis, can puguh nu geulis. Lamun teu ibadah mah bakal moal senang. Maka janganlah kekayaan dijadikan tujuan. Jauh urang hirup senang, imah mewah, imahna 18 tingkat can puguh senang ce. Oh imah gedong jasa, can puguh senang. Kadang-kadang imah gedong mah lain-lain, mana kamar, mana dapur, mana WC. Kamar pangluhuran, WC panghendepan. Asal ngising menceret di jalan. Kadang-kadang nu sugih coba ge nu susah ngeunaheun jasa. Nu susah mah kamar didinya, dapur didinya, WC didinya, nya ngising nya dahar nya hees po. Ngeunaheun. Teu kudu senang-senang teh hirup mah. Jacan puguh nu senang nu imah gedong teh senang belum tentu. Allah berikan kebahagiaan kepada mereka yang rumahnya mewah. Ja bahagia malen ku imah gedong. Imana bagus gedong jasa karak beres, tanyakeun hutangna ka material sabaraha deui. Jangan pernah melihat seseorang dari rumah mereka. Ulah dijeuleu beungeut, ulah dijeuleu imah. Beungeut geulis can puguh senang, imah bagus can puguh senang. Kadang-kadang mun Mang santri kawin kanu geulis, haju nu geulisna Mang santri paeh ti heula. Mang santrina paeh ti heula. Pan bikang mamang geulis keneh tah. Hajupan dianyangan ku tatangga Mang. Hajupan mamang di jero tadah nyeleukeun. Eta nyelek kana dadakara. Masya Allah. Akhirna roh mamang teu tarima. Naiklah ka tanggal balingbing. Mata kuari dituar ku Mang Unus tah. Sampai jadi momonon eta. Tadi mah tanggal balingbing tempat momonon ye.
maka ulahnya legelis. Coba lamun bikang jore, masya Allah, mamang pahit heula, bikang mamang jore, mamang di jero tanah, nyelekeun bikang mamang di anjangan ku tatangga, mamang seuri mang jero tanah. Oh bari mesem cek mamang hakan ku sia kesed tak kesed. Pahit oh. Maka orang mah gedekeun hati orang dek pamajikanku maha bae karena Allah. Maka santri mah hirupna diatur lain dek nyiaran pamajikan nu geulis, lain dek nyiaran harta nu loba, tapi nya nama dek mawa ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hakikat dari Mi'raj, ketika orang daek ngalempangkeun ruh urang, ngalempangkeun awak urang, ngalempangkeun cita-cita urang, ngalempangkeun seluruh yang Allah tenden di awak urang, dek salat urang, hirup urang, usik urang, gerak urang, maut urang, paeh urang, karena Allah Subhanahu wa taala. Biarkan bumi berpijak, biarkan kaki berpijak di bumi, tapi lempangkeun cita-cita jeung ruh urang ka langit, lempangkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Maka santri mah dikobong senang, tilok mikiran batur dahar jeung naon, santri mah sabodo terserah. Sebab santri mah dididik ku Kang Asmawi, ku Abah Asmawi, dididik qanaah. Naon bae nu aya beuki, pucuk buah beuki, pucuk nangka beuki, nangka ngorana ge beuki, pucuk awi beuki, pucuk tai ge beuki. Di santri sagala beuki. Naon bae di daharnya nama, naon bae di dahar santri mah tengah peuting aya kotok di tangkal, cak santri boga Allah. Oh masya Allah, geus hakikat meureunnya. Kotok dipencit, set dipencit. Tanya ke budak, kotok sia-sia. Boga Allah. Isukna umina abah nanyakeun, "Woi, kotok Mas santri nyaho tante?" "Umi, ku hamba Allah." Santri mah naon bagi beuki santri mah. Teu pernah mikiran dahar jeung naon, cicing di mana teu pernah mikiran. Dek cicing di kota, di lembur, naon sabuna lembur poe ku ilmu jadi caang, cicing di gunung ku ilmu jadi caang, dakal cicing di laut poe ku ilmu jadi caang. Dimanapun santri cicing pasti bakal dicaangkeun ku Gusti Allah sabab mawa ilmu. Matak santri mah teu mikiran kawin ka urang mana, dahar jeung naon, cicing di mana teu pernah mikiran santri mah. Nu dipikiran kumaha santri hiji doang, isukan nu paeh deui saha. Santri di kobong sabulan be teu nyalatkeun nya mah ngacaprak bae. Woi, aing mah herannya orang garudug jelema teu pararaeh meureun. Aja nu kolot di barudug mang dihitungan hiji-hiji mang anu kolot bi anu gering, mang anu kolot bi anu kolot, hitung ku kancing jiwali gong mandali gong jipret bi anu paeh asana isukan. Santri oh lalagaan di kobong masya Allah. Mata kalau tengah peting orang ada yang santri keur seserian di kobong, batur hees nyana seserian di kobong jam 12:30 los, wah seserian kadenge ku ceuli ieu keur seserian, lamun kadenge ku batin santri mah keur Allah-Allahan. Cuak. Keur Allah-Allahan. Allah hayang kawin ya Allah. Keur Allah santri di kobong. Nyana tetangga kagandengan, ih gandengna santri di kobong lalagaan bi. Eta teh okos tasbih ka ceuli diantepkeun bae bi. Biarkan santri si negara randeng bi, antepkeun bae nyana kos itu ieu. Antep nyana keur jihad bi. Ih wanita kudu tahu awewe teh kudu nyaho mun santri keur cicing di kobong nyana keur perang. Di luhur diserang ku angkatan udara, di handap diserang ku angkatan darat, reungit jeung tumila. Perang unggal poe. Maka santri mun bajuna dibuka, ieu urut rudal, ieu urut pistol, wow pinu awakna. Urut perjuangan santri, masya Allah. Maka di imah tahadus bini mah aya nu mondok, nyana hees nanangkuban, hudang hees ceurik, ditanya ku budak kunaon sia ceurik, kajepit aing. Sama santri mun hees tara di calana. Hareudang di calana sebab heesna di bale, di hanapan teu isi teh hanapeun bale, ces eta asa-asa eta. Ku kami dihudangkeun, woi sia hudang isin meureun, nu isin beungeut di sarungan, hene pohoan. Nya hideung nya mehong, oh. Hayang ngejepret kula itu.
Haji nu tolongna santri ngeprank kula. Kamar ngajajar opat, kamar nu kahiji dihudangkeun, berburuk hudang nu kaopat meureun hayang ketika kula datang ke kamarnya na kanyahoan keur salat. Begitu kula datang ke kamarnya na dibukakeun bener bae nyana keur dina sajadah keur nyepengan tasbih ngan kula hayang seuri yang hareup ngetan. Atuh udang hees nyana teh jauh kulon wetan. Sial jasa santri ngeprank. Nu matak ieu senangkeun jadi santri mah di kobong lalagaan lompatan. Oh, seserian. Buah ieu, buah tangkal buah, mun aya buah ditangkal. Mun nyokot ditangkal babna sariko, maling. Lamun buahna dihendep ngimu, babna lukoto. Matak santri mun aya buah tatangga tilok dicokot, didupak make tak-tak. Eta santri belon eta datang ke handep dicokot. Ya Allah. Matak pira ku teu kabita santri. Aya hiji riwayat dina kitab. Sebajingan apapun manusia, sebajingan apapun seorang manusia, ahli nerakakah mereka? Anakna nu mondok di pondok pesantren bakal bisa nyapaatan kakolotna sanajan ahli neraka. Ya Allah ya Rabbal. Eta anak ka sorga. Ditanya ku malaikat Ridwan. Cak Ridwan, "Ceng, ka mana sia?" "Sorga dong." UPD. Waktu santri mah pede. Sorga dijelekeun bener bae. Aya KTS. Kartu tanda sorga aya. Bener ya, santri ka sorga. Oke, santri ka sorga. Nyana ka sorga, mau Vespa didorong. Atau santri mau kos gitu mah. Boga motor tapi didorong pan bloon. Lain ditumbakan. Aduh, santri matak santri mulai jadi gangster moal. Atuh santri jadi gangster di salah Senin hirup Jumat motorna kumaha jadi gangster. Ka sorga. Begitu di lawang sorga santri nanyakeun ka malaikat. "Wan, pan akrab." Akrab jeung malaikat Ridwan. Jeung malaikat Ridwan, "Aya naon, Mang?" "Lain Wan, kami deuk nanya ye." "Nanya naon?" "Pan kula ka sorga ye." "Haju, ari abah jeung emak di mana?" "Di atuh teu nyaho." "Atuh mata kula nanyakeun ge sugan nyaho ieu abah jeung emak aya teu eueuh di jero sorga." "Terus lamun aya di jero sorga kula deuk ka jero sorga, mun abah jeung emak eueuh di jero sorga kula mah deuk nangguan di lawang sorga. Satungtung abah jeung emak teu ka sorga kula mah moal ka sorga dik tangguan bae. Hayo coba teangkeun." "Ngaranna saha?" "Mang Haji Anu." "Orang mana?" "Orang Garudug." "Coba fotona mana?" "Kedeung kirim ka WA." Gaul set dikirim ka WA. Dikirim lah ke WA, set dikirim. Share it Mang. Biasa it lah. Barang dikirim diteangkeun. "Oke, geus siap." Ngaranna Anu, orang Garudug, geus bikangna Anu. "Oke, siap." Teangkeun ku nyana ka grup dikirim. Grup sorga. Oh, grup sorga loba. Grup pengajian, grup rajaban, grup nosok mere perelek rajaban, grup sedekah, grup loba lah grup sorga. Kirim ku nyana ke grup sorga. Selang beberapa lama ternyata nu ngajawab, bebejalah malaikat Ridwan hampura ceng. Abah jeung ma ceng eueuh di jero sorga. Ai, haju kumaha atuh? Atuh nyaho? Coba kira-kira di mana? Tempat mah lamun teu di sorga atuh di neraka. Tanyakeun ge ka neraka. Eta mah lain urusan kula sabab neraka mah penjaga pintu neraka adalah malaikat Malik. Tanyakeun ka Malik. Heuh kedeung tanyakeun. Dewa ku malaikat Ridwan. "Lik, saminggu tadi dibales eueuh sinyal." Lup-lup di neraka lup-lup. Tadi bales-bales. "Oh, angel." Kakarak aya ngajawab ku saminggu. "Hampurawan." Karang ngabales, "Aya naon tumben?" "Kunaon sih angel amat ngajawab?" "Hampura, ieu mah hampura. Sibuk di neraka ngagebugan main slot ieu." Ngabadeg jasa ieu orang Garudug cekekan hiji-hiji. Masyaallah. Kudu cekekan hiji. Hampura. "Aya naon ieu tumben?" "Kok tumben aya naon ieu?" Deuk nanyakeun jelema. "Sangaranna Mang Anu jeung Bi Anu, orang Garudug." "Coba kirimkeun fotona." Kirimkeun. Cet kirimkeun. Teangkeun nya mun aya kabaran. "Oke, siap." Dikirim ku nya ke grup neraka. Grup neraka leuwih loba. Grup neraka. Grup bebejana ka kobong horeng duitna dipake deposit. Aya. Eta santri goblok jasa eta.
Masya Allah batur ngapakeun amilnya hees bae aya loba jasa grup neraka ieu ngabade grup neraka di teangan di neraka ternyata aya anu ngabales aya di dieu di neraka. Masya Allah makna di Bang Emok mana di grup Bang Emok aya bapana di grup micet eta tolol berjamaah eta anakna FF mana pinjol eta bapana micet eta teh barudak well dengekeun Gusya wailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun jelema nu mohokeun kana salat tidak memakai aturan salat secara syariat ataupun secara hakikat eta bagian neraka well matak mun bapak sia tilok salat tunjuk begeutna well mun emak tilok salat tunjuk begeutna well eta barudak well barudak neraka eta baru ke jahanam barudak well aya cenah di dieu di neraka oke teangkeun coba Sherlock bisi nyasar pade ka neraka mana bae teangkeun ka neraka bener aya bebeja ka Mang Santri teh ceng aya abah jeung emak di neraka bisa teu dicokot bebejak mah teu malik cek malikat malik teu bisa jelema nu geus asup kana hukuman satungtung can dihampura ku Gusti Allah can beak kana masa hukuman pasti dina neraka ai kumaha atuh teu bisa pokona mah cak budakna deui malaikat ridwan kula mah moal ka jero surga lamun emak jeung abah teu kabawa kana neraka teu kabawa ka surga. Ayo coba bejakeun ka Gusti Allah ayeuna unjukanlah ka Gusti Allah ngadeheus ka Gusti Allah cak Gusti Allah demi izzah kaula demi luhurna zat kaula emakna nu keur ngrebek dina neraka ningali kamuliaan anak nu aya di pondok pesantren maka emak jeung bapana bakal dijait dikasorgakeun alhamdulillahirabbil piraku teu kabita anak nyalametkeun di lawang sorga. Masya Allah akhirna turun SK datanglah ka malaikat malik SK tersebut akhirna eta kolotna dikasorgakeun ditendang juga kencang jasa sorga lewat ka neraka deui kencang teuing nendangna ternyata beda ke urang teu kabitanya anak urang bakal nyelametkeun dina neraka ketika anak urang dititipkeun ka Mang Awing di dieu ka Mang Asmawi ketika anak urang dititipkeun di Kobong di mana bae di Almana Suriah mangga bisa di Cilongok mangga di Caringin mangga di mana bae mondok ketika anak urang dititipkeun di pondok pesantren lawang neraka hiji ditutup pikeun nu magahanana dua ditutup pikeun anakna tilu ditutup pikeun kolotna ditutup lawang neraka ku Gusti Allah alhamdulillahirabbil piraku teu kabita urang titipkeun geh di pondok pesantren degradasi moralitas ku ari budak leutik ku ari jadi gangster budak leutik ku ari tawuran teu pernah kula ngadenge tawuran santri Cilongok jeung santri Caringin tawuran eueuh santri Cilongok jeung santri Caringin tawuran teu pernah ngadangu tapi STM jeung STM kadang-kadang tawuran. Masya Allah samurai di mana-mana celurit dipakai ku ari matak cek bapak polisi lamun urang manggihan budak leutik tengah peuting di imah eueuh teangkeun ngeri ku ari mah jadi gangster. Masya Allah kula mah teu sieun ka gangster maaf sabab di jalan aya rajana gangster. Siapa mereka? Ibu-ibu lamun mawa motor ibu-ibu lamun mawa motor sen kiri teu belok-belok lurus we cenah mah kami mau mobil puyang di tukang ieu bikang belok tamu al ieu di tangguhan belok 2 kilo lurus we nya pan haram jadah jasa pan eta haju nya mah di tengah di klaksonan tek galedek kudu minggir ge moal nya tengah we het di tengah haju lamun belok sukuna 2 turun lempang cenah mah belok teh lempang po pan angel eta po ngajajar ka tukang di klaksonan ku kami ieu daripada minggir nyilek doang ka kami pak you cek nya tah eta gangster karak cara kos gitu gangster taronton ge eleh ku bikang mah moal barin nyalip moal pan kos nu torek emangnya bikang nu motor kos nu torek mang di tengahnya babalaga budeg kayak kos gitu bae. Ieu salametkeun anak-anak urang
mirajkan mereka dengan ilmu dan dengan amal. Titipkan ke pondok pesantren, senangkan di kobong pondok pesantren, ulah sieun masa depan teu dirizkian, ulah sieun tenang baik. Janu sarjana can pugu sugi, nu gawe can pugu sugi, santri can pugu balangsak. Tenang baik urang mah kedeung mah diatur ku Gusti Allah. Ja urang ge lahir urang teu nyaho bakal kumaha. Ku ari hirup keneh ku hari. Mentak santai baik, kedeung mah santai baik. Terus nu kudu urang tenangkeun hati urang. Ilmu ketika balik datang ke lembur teu kudu jadi kiai, teu kudu jadi ustad, teu kudu jadi ajengan. Sanajan jadi RT hatena santri, sanajan jadi pejabat hatena santri, sanajan jadi abri Polri hatena santri, sedep mantep. Jadi bos hatena santri mantep mang. Aya ustad dengar bangun tad, kenaon tad, ngabangun mengaji. Butuh naon tad, semen. Nyokot ka material 100 sak. Masyaallah, duitna masing-masing. Oh. Sahabat habak beung tah. PHP doang. Iya, urang mun hatena santri bangunahan. Urang boga duit leuwih, mang santri. Ieu keur mang santri. Masyaallah, masyaallah. Makasih ngadanya mangnya. Takdir mah teu nyaho mang. Kahirupan mah teu nyaho, iraha enggeusna urang teu nyaho. Sugih teu nyaho tungtungna, kadang-kadang sakedeung doang sugih ngan 2 tahun doang. Kaburu balangsak deui. Hirup urang teu nyaho. Kadang-kadang urang paeh ti heulan sugih ditinggalkeun, kadang-kadang sugih nu ti heula paehna timbeuri. Sugih 2 tahun balangsak selamanya aya. Aya cerita nyata santri di Garut. Kula keur mondok di Garut. Nikahkeun ka daerah budak di Kobong babaturan. Nikahlah ka daerah Limbangan, daerah nanjak, gunung, kaki gunung. Atuh kami ye diondang ngabesan tuh, resep lah, makan gratis. Nu ngamplop saurang dah 50 urang pan resep mah. Nyewa angkot, 4 angkot, berangkat ilu ngabesan. Sebab di Garut mah ngabesan yang akan bareng. Berangkatlah ke undangan. Eta di imah bikang namang, tenda geus dipasang. Pajengan geus siap, parasman geus ngajejer, nu ngawilkeun geus aya, saksi geus siap, meja akad geus aya. Bahkan calon emakna ge geus siap mawa nampan, aya kembang dek pengalungan bunga. Tamu geus mulai datang. Son geus ngajengeng-jengeng, mulai disambut ku tolaang. Turun kami tina mobil kabeh ngabring, panganten panghareupan. Nu katuh digandeng ku bapana, nu kenca digandeng ku emakna. Guru di tukang, terus keluarga kabeh beak. Masyarakat tinggal kami, santri nangguan diangkot. Sama santri mah kedeung, ketika kiai balik karak nyerbu. Nangguan kiai eueuh ka karak ka parasman. Satu tuh aya kiai nya diangkot bae. Isin pan. Kanyahuan loba daharna. Beres lah carita nya digandeng, lempang lah di mobil, tek lempang. 10 langkah kemudian menuju ke pengalungan bunga, ti luhur aya motor lolos ureman. Ti luhur kunaon ieu motor nyabet ka panganten sakali. Cakula mah ka mana ke? Atau ka bapana ka manten juger. Akhirna panganten koma setengah jam. Kemudian maot jam 10 kurang lebih panganten maot. Genjeleng haju rapatlah mendadak sabab panganten bikang cerik bae. Rapatlah guru ejeng kolotna panganten. Akhirna sepakat berhubung bikangna santriat, santri bikang atuh nurut kumaha guru. Penting mah asal dikawinkeun beh heulaan ayeuna. Akhirna guru nawajuhan di dinya keneh, akhirna ditunjuk ku guru. Aya wakil lurah ngaranna Mang Ajis. Dihudangkeun, gerokeun Mang Ajis. Gerokeun, Jis hudangnya na. Atuh santri keur hees diangkot kieu ye. Bayangkeun ieu, Mang Asep nu endeu kawin. Nyana mah ti peuting mikiran deu kawin. Geus jas dipake, sepatu geus bagus, dasi ge geus dipasang, geus diabring-abring, duit ge geus mayar ipekah. Bahkan mere geus mere meureun 10 juta mah, embe wae mah geus mere, sayuran geus dikirim. Tipe tingkeneh geus dibayangkeun diucapkeun ge qabil tu sing hade qabil tu nikah haha bil malin mazkur nakdan ulah qalbi tu qabil tu geus diapalkeun bae eta. Iya budak Mang Ajis di Kobong sugan sapentingna ngimpi deuk kawin teu mah deuk ilu ngabesan doang deuk dahar gratis cenah mah teu pernah ngimpikeun bakal kawin teu pernah ngimpikeun bakal naon hees doang diangkot digerokeun atuh santri digerokeun datang. Begitu datang ditanya ke guru, siap teu kawin ayeuna? Siap. Waktu santri teu kawin siap lah. Kok mau gratisan? Oh gratisan ieu Mang. Mas kawin geus aya,
kaju duit geng sedih yang tinggal kawin doang ieu mah. Ayeuna gegeraan mang santri dipakekeun sarung atuh santri pan ih ngabesan sadaekna baju yang klesa bulah sendal hejo hiji beureum hiji oh teu jelas sarung sarung sama rengkel peci beureum beak diletak jin tadi datangnya nah haju ku budak disalinan segera dikawinkeun ternyata ieu nasib ieu takdir ti Gusti Allah teu nyaho ieu jelema nu tadina teu mikir dikawin jadi kawin teu pernah berpikir untuk menikah malah jadi kawin itu nu kawin malah maut maka ceng mang santri dengekeun ku sia beusing aya budak kawin ilu sia ilu beh heulan ilu pokona mah aya babaturan kawin ilu beh pokona mah haju ngadoa ya Allah mudah-mudahan aya motor lolos reman keur carita ternyata kahirupan teu nyaho mang masa depan mang jangan pernah takut dengan masa depan kita maka mi'rajkeun awak urang mi'rajkeun anak-anak urang mi'rajkeun keluarga urang taekeun darajat diri urang ieu anak urang salametkeun tuh ka pondok pesantren ngeri jasa ayeuna kamu budak bikang mah sing hade budak bikang dibedakeun ku Gusti Allah selisihna dina usia beda 6 tahun contoh dina fikih diterangkeun bikang balegna umur 9 tahun tis'ah lalaki balegna khamsa asyroh 15 selisih na 6 tahun berarti awewe mati umur 8 tahun geus siap nanggung resiko taklif ti Gusti Allah hukum yang bakal Allah berikan salat lamun dilakonan bakal diganjar mun ditinggalkeun bakal disiksa eta awewe 8 tahun prototipe awakna sanggup menerima hukum ti Gusti Allah lalaki mah butuh 6 tahun kemudian mah awewe mah beda imadul bilad derajatnya sebagai tihangna negara mata ulah macam-macam mang ka bikang mang hormati mereka bikang lewat hormat gerak iya pamajikan muliakeun ieu ulah digagalak oh imah bikang beak digebugan usapan bikang mah usapan usap karak karungan ieu bikang mah muliakeun ieu Masya Allah jangan pernah menyakiti wanita lalaki nu ngahinakeun bikang bakal dihinakeun ku Allah lalaki nu ngamuliakeun ka bikang bakal dimuliakeun ku Gusti Allah muliakeun awewe pamajikan ieu mah bisa nitah bae ka bikang sugih henteu mere duit ieu aleman jasa Masya Allah ieu salaki hayang ngopi bae ge hayang ngopi aleman jasa mang suku gablek leungeun boga nyeduh sorangan ge sapira ngopi nyeduh sorangan masa kawin 15 tahun kopi jeung gula teu nyaho betul tinggal nyeduh doang salaki aleman jasa heran apa yang bisa kita lakukan sendiri lakukan ku sorangan ulah sok teu ka pamajikan karunya pamajikan mang tisuk-isuk ngurusan anak haju nyalinan anak ngahuapan masakeun keur mamang ngepelan nyapuan ngajemurkeun nyetrika datang ka puting bolak-balik di dinya bae mang Masya Allah piraku teu karunya mang sebagai pamajikan muliakeun ku urang kali-kali pamajikan ajak lelempangan mang tuh ka pintu air 10 mang haju gulingkeun ku urang kali wajikan ajakan senang-senang ke urang imah dapur kasur sumur ajakan senang-senang pamajikan ulah dihinakeun awewe muliakan mereka jangan pernah menyakiti wanita iya awewe beda jeung lalaki imadul bilad 2 dina bab aurat lalaki mah auratna dina salat ma baina surrah war rukbah hartina lamun mamang salat di sarung doang katutup antara tur jeung bujal teu di baju teu di calana teu di peci jumatanna sah salatna sah kula tanggung jawab dunia akhirat beusing teu percaya jumatan kedeung jajal paling cek tetangga jelema keur nguji fikih sah lamun awewe seluruh badan mereka merupakan aurat kecuali wajah dan telapak tangan mereka ketika sholat nu matak bikang lamun sholat kos kieu ye make mukena tonggongna carang kos kieu ye ieu sholat teu sah karahbi sabab warna kulit kajeulean matak lamun bibi sholat nyiaran mukena nu kandel tah make terpal engke takbiratul ihram kakeresekan kos transformer Allahu Akbar keresek Allah sadap ya nu kandel wi bahkan bikang mah badan mereka merupakan komoditas seksualnya seorang laki-laki sing hade awak
awak bikang sing hade. Maka kula mah teu hewa ieu aya bikang ngosok senam di sepatan. Di Alfamart di Indomaret itu masalah. Tapi kenapa ketika wanita mereka senam, kenapa harus memakai celana yang ketat? Kenapa kudu memakai baju nu ketat? Apakah itu bisa senam make mukena? Ayo kos pocong, ayo. Kunaon make nu ketat? Pancak bibi ieu. Bibi sehat senam. Atuh kami nu lewat santri coplok jantung ieu. Nu matak bukan sekedar kesehatan, jaga aurat urang. Maka sing hade urang awak bikang sing hade jasa, sing hade awak sing hadenya ulah mancing-mancing. Contoh deui dina fikih diterangkeun. Makruh bikang geulis iluan salat Idul Fitri ngalewatan ka batur. Mun bisa tutupan beungeut make karung tanaon tah. Kos nangka kitu. Loba cocodot di luar. Tutupan ataupun pakai masker, makruh. Bayangkeun lamun bikang geulis lewat mang santri salat pan pasti bakal nyelekeun Allahu Akbar. Boleh ya bikang ya. Budak mana ya? Termasuk makruh bikang nu jore jasa. Lamun salat Idul Fitri, salat taraweh nu jore jasa makruh ka masjid. Bayangkeun nu salat kaganggu. Allahu Akbar. Aboh memunon lewat ya. Nyana lain maca Fatihah maca ayat kursi nyana jasieun. Matak tutupan beut. Awe mah beda jeung lalaki luar biasa. Naon sababna? Begitu penghargaan Allah terhadap wanita, datangkeun ka awak lagi kudu ditutup. Bikang baheula mah hebat. Masya Allahnya. Bikang baheula mah sanajan bloon, teu bisa masak, teu bisa maca, teu bisa nulis, teu bisa ngitung, tapi bikangna bisa ngurusan anak, bisa ngurusan salaki, bisa masak, bisa nyeuseum, bikang baheula. Henteu palalinter ieu bloon padahal mah, tapi bikang baheula mah ngurusan. Bikang kuari mah heran. Bikang kuari mah ieu bisa non pinter jasa, bisa masak, bisa nulis, bisa ngitung, tapi kadang-kadang nyana sok tilok ngurusan salaki. Unggal pe main HP bae. Betul. Lazada jeung Shopee, Masya Allah. Eta keranjang pinuh. Check out mah henteu. Kayak ngumpulkeun keranjang. Oh, bikang kuari Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Matak mang bikang baheula mamang boga mas kawin 2 gram mawakeun duit 200.000 menangkeun bikang paket komplit bisa masak bisa nyeuseum bisa ngepel bikang baheula. Bikang kuari mah hayang dibawakeun 20 gram duitna 10 juta bikangna bisa nyieun status doang. OTW Rajaban. Bisa nyieun status doang. Bikang baheula mah teu bikang baheula mah matak mang mun nyaran calon pamajikan mending keneh bloon teu bisa maca teu bisa ngitung teu bisa nulis tapi ngurusan daripada bikang sagala bisa tapi teu ngurusan. Mana ka dapur bikang baheula mah iluan ngabantuan motongan sayur. Matak masak bikang baheula mah pinter jasa, masak semur, masak rendang, masak sayur naon bae ge bikang baheula mah bisaan jasa. Masak ge tara rapis. Bikang kuari bisana poe Senin masak endog, Salasa mie, Rebo endog, Kemis mie, Jumat endog, Sabtu mie, Minggu pujitna bajulit. Bikang baheula mah segala bisa masak, ya Allah ya Rabbi. Kadaharan ge kadaharan. Awewe mah beda jeung lalaki karah. Yeuh mun dahar bi, dahar. Mun dahar nyokot ulah gede teuin. Make tilu ramo. Mun calangap huntu ulah kajeulean. Nyapek na cakep bikang kos kitu ulah gede teuing ieu mah bikang nyokot saung kos beko calang kos bayawak gede jasa wah. Ye bikang mun heuai ge mun heuai teh tutupan make tonggong leungeun kos kieu ye ulah dibukakeun ieu datang ka buka kipas kasedot tangkal kasedot. Bikang mah ya laki teu masalah ngan bikang mah harus lebih seperti itu. Bahkan suara mereka jangan pernah lebih tinggi daripada suara seorang suami. Mun ngobrol jeung salaki ulah kenceng teuin. Mun ngobrol jeung salaki sorana anu halimpu. Ditanya ku salaki, "Nok," jawab ku bibi, "Kah." Kos nu cacingan, "Kah." Lamun seuri ge di kamar ulah kenceng-kenceng. Hihihi. Kos kuntilanak. Bikang mah kudu kos gitu bikang mah.
dia tuh bikang mah yeuh lamun dina fikih diterangkeun lamun kolotna nanya ke anak parawan ditanya ku bapana nok aya naon bah daek teu kasih mamang anu bikang mah teu kudu ngajawab seuri doang jawaban iya mesem bener awe mah lamun unggek embung bikang seperti itu tidak perlu jawaban iya ataupun tidak naon sabab aya marwah dalam diri seorang wanita maka coba ge mang teangkeun mang dengekeun ku mamang pernah teu mang ngadenge parawan hitut hayo diteleg meureun salah saja perkara nu mungkin nu biasa wujud tapi okos nu mustahil parawan hitut coba kunaon geus anak 8 parawan hitut hareupeun beut salaki salaki geus brot be masya Allah lamun deuk hitut bi tengah beuting lempang ka dapur asupkeun kana panci sin ngablentrang ieu awewe marwana beda jeung lalaki jaga awewe sing ngadenya imadul bilad jaga anak parawan urang mun ece boga anak parawan ulah eleh ku jeruk ulah eleh ku martabak nya mun anak parawan dibawa lelempangan bibina keur ngaji mamang keur salat anak parawan dibawa ku kabogohna mang lelempangan mang ka mauk ataupun ka Tanjung Kait dibawa kana motor masya Allah pan eta teh bikangna di tukang salakina di hareup jalan loba polisi ngedeng direm disakalikeun apa yang terjadi sunyoto susu nyogok tonggong ye dosa nak keur bapana jeung keur mana Allah transferkan kepada mereka mana keur ngaji bapana keur salat kulantaran mana bebasan akhirnya dosa dari anak bakal dibikinkeun kan jadi kolotna maka sing ketat aya nu nganjang ka anak urang tanya ku mamang sasia mang anu deuk naon ka dieu silaturahmi lamun benar sia silaturahmi minggu hareup ajakan emas sia ajakan abah sia ajakan ustad kawinkeun ku aing sakalian karak hebat insyaallah anak urang jomblo moal daekeun ya kudu ketatnya anak parawan kula nyalatkeun jeung almarhum amang pulah guru simkuring nu di Colongok nyalatkeun ka pangodokan lewat kapuri jam 3 sore poe Sabtu kurang lebih tahun 2018 poe Sabtu nyalatkeun bada zohor pulang nyalatkeun jam 3:30 di Puri jam 3 keneh 3:30 aya lalaki make baju SMP bikangna make baju SD berani melakukan perbuatan mesum pinggir jalan jam 3 sore masya Allah ngeri jasa keluar mah ya Allah ya Rabbi Allah ya Rabbi maka jaga anak parawan urang mata awak nage orat bikang mah teu meunang tembong-tembong lekuk tubuhna ge jadi orat sabab kadang-kadang dosa lain kulantaran aya niat kulantaran ada kesempatan ataupun kesempatan dengan aya niat urang ningali tiung bikang dipoekeun di luar dicokot ku lalaki iseng tiung bibi bisa dipakai syariat jore karah matak cakolot baheula bikang lamun moekeun baju ulah sok di luar di teras urang bae sabab tiungna sok dipakai syariat jore termasuk lamun head getihna dina softtek cuci ku urang karak piceun softtekna ka wadah sampah jangan sampai getih head ngalumpuk diseuseun dipake kadaharan jin di mana head urang sering dihakaran ku jin ngawaris hiji sangheuk salat kedua anak bloon teu daekeun ngaji teu daekeun salat tina akibat getih head urang beak ku jin matak seseuheula ku urang ye softtekna karak piceun geus bersih mah kadang-kadang bikang moekeun jeroanana calana jero di luar deui selalu bagus mang nya koneng nya bolong nya hamil 8 bulan mang santri lewat woi jeleukeun sempak dajal watak jaga kurang bikang mah kadang-kadang bikang nyusuan ge nyusuan dikenal mah lembur keneh sok loba nu nyusuan di luar hampura umur geus boga anak 7-8 sok wanieu nyusuan di luar hampura mun nyusuan ka tukang bae tutupan make tiung malipir ka nu mojok nyumput ka tukang ulah sok nyusuan di hareupeun sabab kula mah pernah kejadian nyata kula ngaji poe Sabtu ibu-ibu make bangku di hareup aya bikang moal budak mang orok keneh ieu budak ceurik ngajengeng-jengeng horeng hayang nyusu meureun mang akhirna sadar mana disusuan hareupeun kula pan teu sopan ceuk nya mah kula tiang listrik meureun usia aja sapaneta masya Allah kula dianggap tiang listrik nyana nyusuan harapan kula pan isyal jasa kami bingung kudu kumaha ieu
dijelekeun dosa peureum barang bagus. Akhirnya wallahu alam bisawab. Matak bahaya ieu menyusuan ulah sok hareupeun sasa tutupan. Loba keneh di lemur kula mah bari balanja sayuran, bari nyusuan oro. Sing hade eta tutupan. Nya. Kumaha naik odong-odong, bari nyusuan di hareup. Jalan ndut-ndutan. Wayah ngagejeluk budakna leupas, supir ngajongklok. Bahaya jasa. Ieu jaga orat urang, awewe sing hade jaga orat urang. Marwah wanita orat, marwah awewe mah orat jaga, dahar kudu dijaga, ngomong kudu dijaga. Tampilkan nu anggun ngara awewe aya pasar, aya pangajina, aya pameulina mahal di hadapan batur. Matak baheula mah dijaga bikang dahar, hayo henteu camarakan. Teu menangakan buah ngora, teu menangakan kalapa ngora, teu menangakan cau Ambon, teu menangakan samangka, teu menangakan ganas bikang baheula. Bikang kuari, semen beuki, pasir beuki, besi beuki, bau. Beak ku bikang dihakanan. Seblak beak jeung setana beak. Ye bikang kudu bisa ngatur kadaharan, diatur makan, diatur pergaulan, diatur ngobrolnya. Jaga marwah urang. Naon sababna awewe bakal boga rahim, dina rahim bakal boga janin. Engke janin urang pikeun generasi masa depan urang, generasi agama urang, jeung generasi kampung urang. Sanggeusna urang boga janin coba ge urusan anak-anak urang, mulyakeun anak-anak urang, luhurkeun darajat anak-anak urang. Dengan cara kumaha? Langkah pertama salametkeun mereka dari serangan internet di akhir zaman dengan cara teangan ilmu di pondok pesantren. Kenapa harus pondok pesantren? Akhir zaman hukum Quran diacak-acak. Tahfid loba nu tahfid, tapi ahkamul Quran mulai ditinggalkan. Pikih sadaek-daek, pikih teu make aturan. Terjadilah di pondok pesantren Al Zaitun. Nyaho kan? Di pondok pesantren Al Zaitun. Masa bikang jadi imam salat Jumat, makmumna lalaki. Ti mana kaolna? Kumaha cara istimbat dalilan di kumaha eta? Masa awewe jadi imam Jumatan, makmumna lalaki, Masya Allah. Eta di Al Zaitun pimpinan Panji sang petualang eta tah. Tukang wakan oray eta tah. Utak ahkamul Quran, hukum fikih. Eta teh mah ngaji takrib, ngaji Riyadul Badiah, ngaji Fathul Muin, ngaji Fathul Wahab. Eta teh ongkos urang ngaji langsung ka Kangjeng Rasul. Kenapa seperti itu? Rasul dulu ilmu beliau titipkan sama Kangjeng Rasul, kula mah teu ngawaris harta. Yang saya wariskan adalah ilmu, dititipkan ilmuna ka para sahabat. Ku sahabat dititipkan kepada para tabiin, ku tabiin dititipkan kepada asbat tabiin, datanglah ke para wali-wali Allah, nyampailah ke guru-guru orang, tuh ilmu nyampailah ke Abah Usuk Caringin, tuh ilmu nyampailah ke Abuya Dimyati Cadasari, tuh ilmu nyampailah ke Abuya Bustami, tuh ilmu nyampailah ke Abuya Sanja, ilmu datanglah ke Abuya Muhyiddin Kosambi, ilmu nyampailah ke Abuya Dahlan Tanjakan, ilmu nyampailah ke guru-guru orang, datanglah ke Abuya Dimyati Cilongok. Datanglah ilmu ka guru besar urang nu aya di Cilongok, nyampelah ka guru-guru urang nu aya di dieu. Eta ilmu langsung bersana dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata ketika urang ngaji takrib, ngaji mingguan, ngaji rutinan, bagaikan mengaji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu penting mah ulah eureun-eureun ngaji, nu ngaji paeh teu ngaji, mendingan mantas ngaji. Nya urangnya salametkeun anak-anak urang sina mondok di pondok pesantren menjaga ahkamul Quran, ngajaga hukum-hukum Al-Quran, baik hukum fikih, hukum anu ngararapih tentang jasad urang, ataupun hukum tasawuf, hukum nu ngararapih kolbu urang, ataupun urang tentang keyakinan urang, hukum ilmu tauhid, ilmu asasi, ilmu dasar kehidupan. Mudah-mudahan orang garuduk berkah sadayan amin. Mudah-mudahan anak urang dararaikeun salat amin. Mudah-mudahan anak-anak orang dararekeun ngaji amin ya Allah ya Rabbal. Engke dina pengajian dibahas bab wudu, bab salat, bab puasa, bab zakat, bab segala macam dibahas. Maka Rajaban bukan sekedar aya panggung, lain sekedar aya tenda, lain sekedar aya kembang nang nginjem nu saha lain sekedar lain sekedar aya jelema nu keur muter-muter cai pegelen jasa. Kula mah nyeuleuna karunya nya na teureun-eureun. Hampura mang. Duh, hampura nyamangnya, pura. Oh, nu ngagowes be aya tuh terus be. Aduh, ceng hampura ceng lah. Maka Rajaban bukan sekedar aya kos kieu lain. Rajaban ieu kumaha carana urang
ningkatkeun darajat anak urang, taekeun mi'rajkeun, jeulekeun ieu isukan urang, anak urang daekeun ngaji tah henteu, daekeun salat tah henteu, maka jaga kadaharanna dijaga, jejeuleun urang dijaga, dedengan urang dijaga, insyaallah bakal dimuliakeun hirup urang, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir urang menta kula menta bacakeun sholawat khusus ke pondok pesantren Babul Salam, mudah-mudahan ieu pesantren sing barokah salamin amin, santri-santrina sing barokah ilmun amin, alumni nu geus kaluar sing barokah ilmun amin, santri nu keur mondok sing barokah ilmun amin, santri anu encan asup nu kakarak niat mudah-mudahan sing barokah ilmuna tetep amin. Oke, guru-guru urang di pondok pesantren sing paranjang umurna, sing tambah barokah ilmuna, sing diluhurkeun derajat ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu aya cai ke siapkeun cainya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safwatullah, assalamualaikum ya khuddam hadhil qaryah, assalamualaikum ya khuddam hadhil wilayah, assalamualaikum ya khuddam hadhil jazirah, assalamualaikum ya ayyatuhal arwahul muqaddasah, assalamualaikum ya rijalal ghaib, assalamualaikum ya ruqabah, assalamualaikum ya nujabah, assalamualaikum ya abdallah, assalamualaikum ya usaib, assalamualaikum ya mukhtar, assalamualaikum ya imaman, assalamualaikum ya kullal awliya, agisuna bi gausatin wa duna bi nazrah wa miduna fi qadhi hajatina min hawajid dunya wal akhirah bi hormati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususun ila silahkeun karuhun urang nu geus mararaot salaki kolot ma abah guru siapapun mereka nu geus maot sebutan ku urang masing-masing dina hate urang masing-masing, khususun ila. Summa khususan ila kuari nu masih harirup keneh baik salaki, anak, pamajikan, dulur, incu, minantu, sebutan ku urang masing-masing dina hati urang masing-masing, khususan ila. Syai'un lillahi lahumal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung macakeun sallallahu alaihi Muhammadnya, diniatkeun bae hiji keur anak-anak urang, kadua keur pondok pesantren ieu nya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu Muhammad, sallallahu ala 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 Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al salawatika barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abadika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulil rahmah. Allahumma basul maqam mahmud alladhi yaghbitu fihi al-awwalun wal akhirun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi sallallahu ala Muhammad wa bi karamati sallallahu ala Muhammad wa bi maziyati sallallahu ala Muhammad. La tu'adzibna ya Allah, la tu'adzibna ya Allah, la tu'adzibna ya Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma bi mu'jizati jamil anbiya khususan bi mu'jizati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati jamil auliya khususan bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani barakati jami'i masyayikhina khususan barakati Abu Yadimyati Cilongok khususan barakati Abu Ya Usuk Caringin khususan barakati Abu Ya Uji Turtusi Cilongok hasil maqasidana bil khair hasil maqasidana baligh muradana bil khair hasil maqasidana wa baligh muradana wa muradal hadirina bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana balikna Ramadana waghfir lana dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sakitu bainu kapihatur hapunten wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.